Patepang deui serem simkuring Ronaldo itu aya pertanyaan simkuring teh. Nah, leres anjeun teh ngecam si Donald Trump Ronaldo. Ejeng simkuring teh hoyong donat. Hoyong terang. Naon sababna Ronaldo sok mangga dijawab. Aduh, bener. Sababna mah nya kitu teh we. Ya kitu kumaha ai maneh. Heeh. Jadi kieu caritana urang kamari teh nya urang hudang sare urang teh langsung keluar urang teh mareban manuk heula. Langsung modal heula urang teh nya. Terus urang nalaju TV weh bari sarapan. Nempo si eta ngumumkeun kota Yerusalem teh jadi jadi ibu kota Israel. Pan goblok gawe goblok ti tukang sabung hayam. Naon geus sok maksudna gitu. Ngomong kemana mani sigah manuk beak top song wae. Nitip lah mun ngomong ulah saceplosna ngabacot ulah sabacotna gitu. Kudu jeung kawanina lah. Heeh. Era lah lagi sekolot gitu. Geus teu sepatutna ngomong gitu. Damun di omongan mah da jebleh geura sok kurang yakin. Alah, setuju urang ge Ronaldo lah ka maneh. Nu kitu mah kudu ditiup. Terus cep Ronaldo itu hukuman nu pantes jangan ngahukum si Donald Trump teh naon. Nah dijimat ngapung, nya digebugan, atau di tita ucak angge. Naon Ronaldo sok pendapat maneh kumaha. Hmm, eh, Buligiran lah cikurang malah. Arak keliling sungai gitu lah. Heeh. Geusnya, geus. Aduh. Yuk sadayana, yuk.